Ang kota kawentar mi banda alam nu indah matak mata tumanina warga panorama adik kasema nendakeun ieu sacara diciuman di galentor diusapan dicabak disasar-sasar si horeng teh mun kapangih liangna ngeunah kadengena cing sok timukeun nu kitu jalma keur naon tah nu nyuling lu nyuling bejakeun Itu Pak ya. teu tulus geus daing Nah itu. pokoknya tinggal sigata tukang oregana aya jan sanginam jeung bonteng aya ieu ayeuna para wargi sadaya anu nembe kaluar ieu ti wah naon yang Bongkang. Bang kerupuk. Nikmat. Jadi emut keur alit. Kitu nya. oh mohon Emang keur ngojay. aduh walungan Kerjaman bala merasa yang ucingan gitu Aduh. mentas ngojay teh aya kebon bonteng geuning nya Bonteng nya. Bari maha bonteng duka bonteng nah saha. geus adi ala we 8 Bari maser kerupuk. saya buka warung di bakal Bakal jadi kieu duh. tah Emut sapungkur. jadi waasnya Wah. Susu son mah apa ya? nah juga dia ya teh bobo eta bonteng nagis paling nanti jokotin eueuh ingat sama tukang eceng ini siki nangka siki hartina kasiki nangka siki nangka siki Oh, hatina naon hatina? kasih sinira tapi siki nangka siki nangka siki sangkangna eusina Sina naon? siki nangka siki nangka siki Pasar wake namanya? ente siki nangka siki nangka siki Hatina naon? siki nangka siki nangka siki Ada bener. Sikinan nangka ada aja nama. 1000 tahun mau buat apa ya Ada sikinan nangka. siki nangka siki Artinya sikinan nangka. Nangka Nangka ya sikinan nangka yang artinya siki nangka tuh hanya teh ada nangka siki nangka siki nangka deui mah beak-beak ada sikinan. Allahu akbar kayak yang mati mah diomongkan terus siki nangka siki ini gitu nangka siki terus zaman 2000 kali masa putih 7000 tahun. apakah hasil mah Hasil mah jebreh Ipoy kulup mereka. Hepo lah, kalau An mah kaumuran gitu. oh ngapa ya tengah beak siki nangka tanah Jadi pek-pek cara umuran. Jadi pek-pek. ing botol cairan cangkorawo ngokot uncuing anu ati herang boncenang dicolok adonam pilih sopan icuna si kabayan cerita rakyat Pasundan gitu. Hei dongeng Ki Sunda tidak ada tapi ada. Orang bodoh tapi pintar penuh kering dan kelakat. Si pemalas gudang akal penantang 1000 soal. Kabaya? Si kabayan hirup di segala bidang. Hei menangis jika senang, tertawa
dalam derita. Deh. Si kabayan cerita raya Pasundan, dongeng geng dongeng Ki Sunda, talilah itulah masa. Lah. Hei kabayan hirup mah durang dolaring, dabongan boga haliring, ye boga haliring, hirup mah durang dolirang, dabongan boga haleang. Hihu hirup mah tapi jeung seuri. Adai. Si kabayan punya kawan istri cantik. Hei si Iteng batur keung, si Lenjang mojang padesan, tiap malam berdampingan karena hidup berpasangan. Di mana Nyi Iteng ada pun si kabayan pun di sana. Jadi mana Iteng ada si kabayan pun di sana. Aya wae. Iya. Di mana ada gula ada kopi. Di mana ada seni petualang, ada si kabayan. Si kabayan. Nah, ya si kabayan yang nyepeng kamera. Si kabayan, si kabayan. Ojo, mang ujuk. Beli roti ejek. Anu ngejo, tadi baju. Suna dikenyot. Asik. Mangga lajengkeun keras. Kaparayun sadayana balawargi. Mangga nyalakeun hiburan. Abah Yayo Balebat di Cibubuhan, Kabupaten Sumedang. Hah? Ngaja bae. Gitu. Enggak sih merdeka Indonesia. Gitu. Aya deui dinya mah aya deui sarpicen. Sarpinya ngait kana rokna emang nu nyang cenah. Balaba. Milai kuat ka. Nilai Yung kancing tangan aya tina ieu dikaput ku merang awi. Anu hideung eueuh liangan, kaliputan liang tai. Tai. Liang tai. Ruksak kau kan. Cimut sudang. Simut antar tali hartina. Gerang-gerung teu bisa hudang. Si oreng teh guyang. Tai. Teh kacai. Mung kacai. Bumbu yang dicainya gitu. Rujak kiris. Daging jengkol. Martabak aya bumbuan. Tamat tiris nyonyo kompor. Rasa aya sumbuan. Aduh. Nu meledug. Esak besi kahuruan kitu Pak. Nu anu bener pundung teh. Kunaon di jam medur. Soreng teh timburuan, tahun anu tiuran teh. Kusin dia berarti aku tadi jelaskeun. Sini sambil. Ini mah ngangge panakol. Duh, meni merinding kieu. Merinding bulu rumahku. Merinding. Ah, gitu. Ieu teh namina teh serampung arembi. Ayo. Kapan seueur serampung teh peranan mah ti mana baya. Bah Olot. Kang Dedi, Kang Bebe. Ya satu ya teh para buat teh di Mang gitu. Ya mah sebenarnya Selempung Arembi kalau Selempung Arembi podcast Indonesia gitu. Ada yang di Lebak gitu di Parakan Muncang Panabaya di POGDY almarhum gitu ya nama gitu. Emang Dedi keren terus gitu di Lebak gitu ya sebagiannya di Emang dia terus sami wae ya ari ngamajengkeun begitu mulai mah mulai iya. Sami bae mah peng nama sing sehat sadayana amin sing tawakal sabar ikhtiar ngaruda ka pangeran
kita mau hiburan. Kita keremping dah gitu bener. Nu utamina hiburan. Hiburan. Nah, gitu. Dilajeng karena si sindiran. Usum cenah usum hujan, cai eta cenah. Saraat, ti angeun. Sayur gitu. Ada jelas enggak? Itu semua hujan tapi saya negara ring saraat ya cenah. Sayur cenah ti angeun cabe urang cenah. Baheula ku sindir sampir. Jadi simbol-simbol Ya gitu. Kapinis di adu layung teh nu ngaliwat awewe cenah. Macokan kembang kalapa ukur kitu. Tanu ngaliwat geus apa barang. Kaing cenah nu galis menang di payung. Ngepatkeun benang balanja. Deh. Kata mesin dia.